Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang di dinten ieu dinten Salasa kaping 13 Januari 2026 masih dina surat Maryam ayat ke-16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur kudu ingat anjeun Muhammad saur Allah. Fil kitabi dina kitab Al-Qur'an. Anu ngisahkeun kamari mah Nabi Zakaria umur 120 istrina 80 gaduh putra nyata Yahya. Aya nama anu ngisahkeun leuwih aneh deui Siti Maryam anu teu gaduh caroge, anu bersih, anu suci, tapi boga putra anu namina Isa. Saterasna Maryama tentang Siti Maryam. Idin tabadat samang-samangsa Siti Maryam ngajauhkeun diri min ahliha ti keluargana, ti kaumna, ti keramean. Maksudna ujlah nyepikeun diri hayong ibadah di hiji tempat anu sunyi tina keramean. Makana anu eta tempat syarqiyan belah wetaneun Baitul Maqdis. Jadi wetaneun Baitul Maqdis aya tempat seperti gunung kecil tapi di padang pasir didinya Siti Maryam ujlah atanapi menyepi. Patakhodat mangka dijadikeun ku Siti Maryam min dunihim ti keramean jalma-jalma hijaban ku dingding atawa tirai. Tegasna nyieun saung-saung di sisi gunung supaya niis hayong ibadah nu tenang. Eta Siti Maryam. Keur tenang-tenang kitu pa arsalna mangka dikirimkeun ku kami ilaiha ka itu Siti Maryam ruhana ruh ti kami ngalangkungan malaikat Jibril. Malaikat Jibril dongkap ka Siti Maryam anu nuju ujlah di hiji saung-saung di wetaneun Baitul Maqdis. Patamassala maka semisa manusia ngajengelek jiga jelema biasa ngarupakeun jelema anu gagah ganteng. Laha kapayeuneun Siti Maryam anu nuju tenang ibadah. Basyaron seperti manusia lalaki biasa. Ngarupakeun lalaki sawian anu sampurna, anu ganteng, anu gagah. Qolat Siti Maryam nyarita bari aneh. Ini sanjana ari kami, ari kuring saur Siti Maryam. A'udzu birrahmani berlindung atawa nyalindung ka Allah anu Maha Welas mingka ti anjeun ya laki-laki. Nah make ka dieu ing kunta taqiya lamun anjeun kalebet jalma anu takwa. Nah make ka dieu jauh ka itu. Amun anjeun takwa ulah ngadeuketan kuring ceuk Siti Maryam ka eta lalaki padahal eta teh malaikat Jibril. Qala nyarios malaikat Jibril anu ngarupakeun hiji lalaki. Innama sanyana ari ieu perkara anak kuring saur malaikat Jibril. Rasulur Rabbiki ieu teh utusan ti pangeran anjeun Maryam. Li ahaba supaya ngirimkeun laki ke anjeun Maryam. Naon gulaman seorang lalaki zakia anu suci. Nyaeta anu sok sabatna Ruhul Kudus. Budak anu suci, gulaman budak zakian anu suci anu bakal dilahirkeun ku anjeun. Qolat nyarios Siti Maryam bari aneh bin ajaib. Anaya kunul li gulamin bagaimana atawa kumaha kuring bisa boga budak. Walam yamsasni jeung teu pernah kuring disentuh basyarun seorang laki-laki. Walam aku jeung teu bukti ari abdi bagian jalma nu lacut atawa penjina atawa bermain seks di luar nikah. A'udzubillah. Da jalmi suci Siti Maryam teu pernah berbuat maksiat, teu pernah disentuh laki-laki mana wae, tapi nah bake jeung bakal ngalahirkeun
Kitu saur Siti Maryam. Saterusna qala nyarios deui malaikat Jibril. Kadaliki bener pisan nu caritakeun ku anjeun Maryam. Anjeun suci, anjeun teu pernah disentuh, anjeun jalmi anu teu pernah maksiat. Qala nyarios deui itu malaikat Jibril. Rabbuki ari pangeran anjeun, huwa tegasna Gusti Allah. Alaiya pikeun kami saur Allah hayyinun eta kacida mudahna. Boro-boro teu gaduh bapa. Nabi Adam ge teu gaduh ibu, teu gaduh rama. Siti Hawa ge sami. Kun jadi payakun maka jadi. Walinaj'alahu maka bakal dijadikeun hu eta putra ayatan tanda-tanda linnasi kekuasaan Allah pikeun jama-jama warahmatan jeung rahmah minna ti kami saur Allah. Wa kana jeung bukti amron ieu perkara makdian geus diputuskeun dina Lauh Mahfuz ti samemeh 50.000 tahun kapengker bakal aya Nabi Isa anu dilahirkeun ku Siti Maryam anu teu aya bapaan eta teh tanda-tanda kekuasaan Allah. Barakallahu li wa lakum mugi aya mangpaatna. Shadaqallahul adzim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.